Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back. Balik deui sareng abdi Iqbal di acara Kaya Bahasa Sunda. Alhamdulillahnya kasadayana tos ngadangu karya sasa lutung kasarung part kahiji. Nu dibacakeun ku si Kalin. Kusabab part kahijina pahoeun nyaeta aya urang ngomong, urang lanjutkeun di part 2 acara lutung kasarung. Yuk orang langsung ka caritana. Urang apal caritana. Bener, Amanda apal maneh? Apal. Atuh mantap. Langsung weh carita karunya. Aing penasaran. Karunya para pendengar geus meronta-meronta hayang apal kumaha endingna. Lebay. Cuy lah, jadi di leuweung Purbasari panggih jeung monyet anu ngaranna Lutung. Kesedihan Purbasari lila-kalilaan sirna kusabab dibaturan ku Lutung. Akhirna Purbasari jeung Lutung silih mikaresep tur jadina jatuh cinta. Dina hiji mangsa Lutung ngajak mandi bareng di talaga anu caina murni. Kok bisa gitu? Nah itu teh si lutung teh monyet. Nuhun Ngajak. monyet. Aduh, mandi jeung monyet kumaha caritana itu. Mun si monyet aya menjadi monyet gitu. Kan Purbasari jeung Lutung teh silih pikaresep. Oh, jadi main monyet. Jadi kok babarengan. Oh, terus geus mandi kumaha ye? Gimana Basa Purbasari mandi di talaga anu caina murni. Kutukan penyakit kulitna jol-ojol ngaleungit. Langsung Purbasari balik deui ka wujud awal. Jadi awewe nu geulis. monyet langsung mandi Monyet jeung mah iri ka monyet eta euy. geus itu jadi monyetna. Takan Purbasari teh boga lanceuk nu ngaranna Purbararang anu apal Purbasari jadi geulis deui hariwang. Tahta karajaanna dicokot alina Purbasari. Geus bae lah da jelema jahat ieu. Akhirna Purbararang ngayakeun ngadu kagantengan tunangan antara Purbasari jeung Purbararang. Aing mah nya monyet disarwakeun jeung jelema. Aya ieu na ya caritana ye. Kumaha euy sok lanjutkeun. Lanjutlah guru. Purbasari wani mawa Lutung ka Purbararang. Lutung dipoyok di tunangan Purbararang. Salah. Bae. Di ditu Lutung dipoyok disengserikeun kusabab wujudna jadi monyet. Nya Udah satu monyet jeung pangeran di bedakeun. Bedanya jeung tunangan Purbararang anu jelema. Ieu beda pisan Tapi nya ajaibna Lutung kasarung ngarubah wujudna jadi lalaki anu kaasep rupawan. Nah, bisa kitu. Sakti mah nah cerita teh sararati kieu nya. Nyanyi nyaban baheula mah sakabeh awewe anu didinya kapesona ku gantengan Lutung. Wah, nu asana monyet jadi kasep dipikaresep ku loba awewe. Mantap. Urang jadi monyet teh urang. Aya wae maneh aku ngaku. Emang sakasep naon sih? Emang sakasep naon? Sakasep urang. Akhirna Purbararang ngaku eleh ku kagantengan tunangan aku Purbasari. Purbasari jadi diangkat penerus tahta karajaanna. Purbararang teh menta hampura ka Purbasari. Tong dihampura lah. Pasti hampura sih cek aing mah. Kusabab Purbasari bager, jadi we ku Purbararang teh dihampura lanceukna. Wah, bener kan? Geus mah geulis, bager, pemaaf. Wah, ieu mah istri urang. Guys, si urang eta mah. Maneh kan tadi jadi si lutung. Ya kan utungna urang, isina eta. Mustah si lutung ganteng kalem. Nepi dinya we caritana. Oh, jadi Saterusna, hidupna bahagia. Purbasari hirup bagja jeung lalaki anu tadina jadi lutung. Oh, jadi lutung tuh ya talalaki. Ima jadi lain cerita lutung kasarung, lutung si ganteng kalem. Tiga Idris tambahan. Nah, sakitu geuningan cerita lutung kasarung. Kumaha rame kan? Hayang tuh jadi si lutung, embung kan udah jadi monyet. Nah, yang geus lah, kurang lanjut deui ka cerita selanjutnya di acara podcast KS Bahasa Sunda. Hatur nuhun.